Halo Pak Ketu. Pasar teh di terminal. Mana nu belah kulon? Oh, siap. Obrak. Pokok nama aing. Mana euy? Pegat euy. Kulon eta mawa euy. Wait. Aya naon ya? Naon. Emang eta apa ngalot ka teh kudu mayar 10.000. Bayar bro. Gratis ya nama, bayar. Sekarang abi mana abi ngalewat ka dieu? Bubar. Adi aing anjing. Itu sadaya babaturan AA. Anu sok makan daerah dia. Balik. Awas marane mun ngeureunkeun adi aing deui. Aduh, hampura Kang terang. Daerah imah nih sudah Kang. Salib. Yuk kulai nama. Kopi pesan. Dek. Hah? Kumaha? Di kula. Tadi nu boncengan jeung Anissa saha? Oh, Aisyah. Rerencangan kampus Neng emangna kunaon? Kira-kira AA cocok teh jeung eta? Mah ngimpi meureun nya. Piraku anak Pak Ustad pasangan sareng budak preman kos AA. Kecuali lamun ana berubah. Neng bade ka tukang deui ya. Terminal. Aya sukan mablik. Mau ka ditu we ka mana? Ngajagana di perempatan. Aing aya tugas jeung Madani. Bagaimana? Tugas naon ya? Tugasna sembot. Pangnangankeun info nu tadi awewe beurang ku Madani di mana teh dicegat. Awewe beurang di mana na? Eta nu bareng jeung Adi aing. Motorna. Oh, motor atuh. Siap gitu lah. Make sepatu bodas. Masalah kecil gitu Badu. Nah, bos. Gampang. Pokona mah serahkeun ka ieu. Nu kitu mah serahkeun ka ieu. Kabehan we. Urang mah aim. Lain bucing. Preman. Kasih. Bucin. Era eta. Jangan tah maneh. Jangan jiban. Buru. Kabarenang. Kabarenang info. Wait. Nya sewe nya. Sila abi di mananya? Tekan di kuncian lah. Sebentar. Sudah polisi Ustaz lain susah satu kunci anak mata terkomposisi bursa benar tapi mau benar ya sih semua sudah baik jangan tahu masalah Ada si Ustadnya. Kena naon jang di dinya? Pak. Ayo. Tarolat tes waktuna itu. Ayo. Berapa dulu? Ayo, Pak. Kemana ya? Masuk, Pak. Wudhu lah, wudhu. Pak. Wudhu, minum kopi, Pak. Wudhu. Gimana pokoknya? Apa enggak?
segala rupa deh. Mah iya. Tempok bener. Wah, iya bener deh. Setengah tempe tuh. Sah jadi urusan. Wah, iya kita lagi apa nih? Wis kana. Wis lah terbasuh ya. Woi, udang. Jadi bos, soreng awen tadi teh anaknya Pak Ustad. Ustad mana? Ustad tetangga sebelah, kampung sebelah. Apal ke mana? Tadi pas neangan teh kami papan di bapana di masjid. Soreng bapana teh Ustad. Terus kami teh diajarkan sholat ku Pak Ustad eta teh. Kita kamari sieun meuli Sana jangan ngacakan ini dulu nih. Beli lakol gua. Meuli cai aing pokna teh rasa bancet cenah. Aing ngak jada. Culuy kemana ya? Bisa masak. Bos. Wes, teh duaan wae geuning. Udah diaradu bos. Kada ajak-ajak. Kompel. Tanya gua tolol. Kela tuh boy. Rineh. Pancina bos. Tang. Santai dulu. Bukan dalam minum video. Siap bos. Punten. Waalaikumsalam. Mangga pada priyoge kasaha? Ustad Naya. Aya, mangga. Abi, aya tamu anu milarian abi. Biasanya. Bibarang kalau betul Neng. Nuhun bi. Mangga kalebet a. Kumaha jang bade aya kaperyogian naon? Kieu tad. Urang teh diajar ngaji jeung salat ka dieu teh. Nya anu ti mana kitu si Ujang? Eta ti tetangga desa. Oh, paingan atuh jarang ningal. Nya mangga wae aya bade belajar mah. Syukur sae lah. Tapi paling oge meureun sonten. Dari siang mah abina sibuk di sawah gitu tah. Ya salah pakaya. Nya kajen lah, sok. Asal dia ajar ngaji we lah. Nya mangga sae lah. Sae. Langkung sae mah nya ajakan gitu tah rencangan. Supados resep gitu tah reongan diajarna gitu tah. Jadi henteu aya istilahna isin gitu tah sasarangan maresep engko wae seramanya. Mending kena sasarangan sok lah ajakan gitunya. Gampang lah, urusan barudak mah bisa diatur, kecil gampang. Amang ngimpi merenya. Piraku anak Pak Ustad pasangan sareng budak preman kos AA. Kecuali lamun ana berubah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Katakan Allah yang maha besar dan katakan Allah yang maha mulia. Bersyukur hanya kepada Allah dan tiada Tuhan selain
Ustad, kurang teh sebenarnya mah resep si Aisyah teh tipas kurang ke ngajegeran kene di pasar. Ayeuna urang geus bisa mulai berubah, ambe bisa manteskeun diri jeung Aisyah. Ya alhamdulillah atulah hari tos kahoyongna kitu mah. Abi ge persanten kasih Ujang teh. Hatur nuhun Ustad tos mere kepercayaan. Nya mugi bae kitu tah si Ujang tiasa ngajaga amanah ti abi. Insyaallah urang rek ngajaga amanah ti Ustad. Da ai kana kitu nama abi ge persanten gitu kasih Ujang mah. Komo ngadangu caket mah di tetangga sebelah gitu. Nya langkung saya nama gitu tah lebih cepatnya lebih baik. Kumaha upami minggu payun si Ujang atuh ta'aruf bae. Siap teh kira-kira? Insyaallah urang siap lah Pak. Aisyah, Kah, pangyalakeun kacamata anu abi. mohon Bi. Ya Bi. Mangga cari. Siga nama si Amarta teh resepkeun pisan mesin neng nyai leuwih alus namanya nya wios lah sok taruh bae gitu sampai saling mengenal gitu tah komo deui aya tos aya kahoyong namai nama kapan tos hoyongan ngaos belajar sholat ya serius lah gitu kan neng kaninggal nama lah babi mah nya tinggal neng nawe kumaha kitu tah bade siap atana pintu. Insyaallah Aisyah siap. Good boy. Mana tuh? Good boy. Good boy mana lah? Si bos sama si bos? Bosa, Si bos? kobra. Kumaha ieu aman nih pasar. Aman lah. Kemarin teh tapi Kang aya nu copet cenah Kang. Anu copetan Di mana? di pasar. Naon ieu dari wae naon bos? Pusing mana lah? Cicing udah mah. Cabong mana paham? Aya nu kacopetan cenah. Mana? Pasar. Oh kopi-kopi acan nih deh lah. Kopi atuh pesen euy. Assalamualaikum. Bos. Bos, Kemana wae ya? Ini di Kameja ya nama. Ini di berubah gitu. ya anjay. Udah belata bos. Bos yang ngopi beneran. Bos, kopi. Cari-cari bos. Oh si bos tadi berubah ya nama ini. Anting nawe Naon ya? iya si bos. Beda ini mah. Jadi urang berubah teh euy. Geus era euy keluarga. Dicap goreng we. Tapi dah bos, iya geus ditatepin nu bos tuh. Jadi berubah gitu nih kan. Kumaha di terminal, pasar, jalanan. Oh si bosan mah, orang teh buyar kapan? Geus kajeun urusan terminal pasar mah ke gaya nu penerusna. Ayeuna mah pokona mah aing anter we. Tah bukaan nu kada dituna. Bos, kunaon dibukaan? Kamana itu? Embe nu rapih we. Ulah tuh bos. Ulah tuh bos ya. Tato. Geus kajeun. Ayo banget aing kumaha. Geus bae lah. Salah rapih we rapih. Rapi baju ada orang. Bos. Mending Bukaan kieu we, bos. bukaan we, bukaan. Kieu di terminal. Duit. Nah, resep gitu bos. Geus ya. Ge anter we aing. Bangus. Oh ya na bos. Sebelah weekend seluruh.
Gue ketang. Wah. Bos, mana bos? Nunggu gaya itu bos. Bos apa ini? Semakingan dia teh. Siap. Got minum. Kemana? Yang trek datang. Kriminal yuk seleutik say. Kasih ngajak selawatan sih bos. Andaikan kabut tak menyulam hari hingga berlarut-larut, andaikan hidup ada harapan, mencintaimu sebagai bagian terindah di hidupku. Tak ku biarkan kau tak bahagia. Berjuta fatwa cinta yang ada mengantarku pada kenyataan. Hatiku memeluk bayang-bayang, ingin denganmu tapi tak bisa. Aku bukan aku yang dulu, namun cintaku seperti dulu. Merelakanmu aku merasa bagai bulan di kejauhan ku melihatmu, ku berharap kau pun merasakan iman dan takwamu yang meluluhkan. Rasa ini menjadi cinta, kekasih idaman yang kuharapkan. Semoga cinta ini menjadi nyata. Ana uhibbuka fillah, ku mencintaimu karena Allah. Jika dia Wait. Siapa goblok? Tikel zaman abi jeger jadi pasar. Marane beceri.